summa akhrajakum dikeluarkeun aranjeun kabeh min butuni ummahatikum tina jero beuteung indung aranjeun kabeh la ta'lamuna syai'a dina kaayaan anjeun teh teu ngarti naon-naon pas gubrag lahir teh maksudna kumaha pangalaman pernah jeung Gusti Allah, pangalaman pernah ditaros ku Gusti Allah, pangalaman pernah ngajawab kapayunan Gusti Allah, begitu gubrag ke alam dunia teh lat we hilang teu aya nu emut saeutik-eutik acan. Padahal dina Qur'an teh natrat wa idza khadara rabbuka min bani adam min juhurihim wa dzurriyyatahum wa asadahum anfusahum alastu bi rabbikum. Jelas eta ayat teh masih terang yang satu acan digelarkeun ke alam dunia teh waktu kerjaman di alam arwah urang teh pernah ditaros, pernah ngajawab. Tetapi ku Gusti Allah dijelaskeun deui summa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a teu aya nu emut saeutik-eutik acan pangalaman ruhiyah eta teh. Tah berarti diawitan we ngalalakon. Naon lalakonna teh? Neangan pangeran lalakonna gitu. Matak diawali heula ku la ta'lamuna syai'a. Breng we teu emut naon-naon. Tah sok teangan deui gitu. Matakna lalakon jalmi teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawiti Allah ras uidai ka Allah.